20 tuh taroskeun tuh. Aduh, naroskeun. Ari kacapi sabaraha? Ieu mah lebar moal diical. Tuh, moal dijual. Sok jajahanan wae atuh di dinya. Man mah yeuh aya wae. Punten Mang Acol, bade tuh maros upami kacapi ieu sabarahan sareresna? Ai kamari mah ngical teh 500.000. Da teh sepulang, nu aya sepulang mah 1,5 juta atas elektrik. Sepulan atuh mah. Nuhun Mang Acol. Asa si Acol nu celepeng nya we. Manya kacapi panjang atuh aya nu 1.500. Nepikeun ka kumaha kacapi geus nu bener mah ya 20. 18, 20, 18, 20. 18, 20. Beneran deh sia. 18, 20, 18, 20 naon ieu teh? Tuh si Aman nu gara-garana mah. Siap. Ya Amin gara-garana. Naon Amin? Heeh, pan urang teh ngajelaskeun tentang kacapi, cek urang teh nu 20 si Aman tuh gara-garana mah. Tuh, maneh naon Aman? Si Amin masuk salah dedengean cenah 20, 20, 18 luasna mah. 20 Aman aing maneh. Geus. Teh. Ieu teh ngomongkeun naon? Sitter. Babysitter. Babysitter. Ai 18, 20 naon atuh sih teh? Senarna yeuh, senarna. String. Lain tadi string gitu atuh. Tuh. Ieu mah acol atuh da. Acol we dasar we atuh aya wae. Aduh, kalau nanyakeun harga meureunnya disangkana teh Gusti Acol. Ya, Kang, abdi teh ka pantai ieu teh. Geus pakean ke pantai. Si Amin kekeh hayang bawa kacapi parahu. Apaan cocok? Akang penyesuaian lamun urang na beuh ka pantai, kacapina kudu make kacapi parahu. Atuh ngangklong. Saya teh bari kayak mah baca ditumpakan. Atuh lamun kitu malah indit perang make kacapi teng baja atuh teh. Akang mah ya, rek 18 aman, rek 20 teu jadi masalah. Anu jadi masalah nama paraseana Eta. nya nu penting mah rek 18 rek 20 kacapi cing tetep lestari cing dipika cinta ku urang Sunda. Itu nu bahaya mah lamun kacapina jadi kacapek. Capek kumaha? Kadahar eta setring mau teu meleg neuti koro sok. Nya atuh ya Kang. Tapi kalau man ngomong-ngomong kacapek aya dona tuh ngeunah dicapek sigana tuh. Eta kan. Amin ulang tahun. Amin ulang tahun. Aduh, happy birthday kepada Tuyu atuh. Terima kasih. Iya ya. Hebat Mun kitu mah atuh Akang, naon? sebagai tanda penghormatan ka Akang, Akang anu bagian pidatona. Kan aduh muka acara ieu. Muka acara kudu aya tetekona atuh. Nya bener atuh siap lah bahasa Sunda we nya. Nya bahasa Sunda atuh. Sampurasun sim kuring ngawakilan kulawargi Amin lan kulawarga Aman anu danget ieu nuju milangkala anu ka-20. 40. Pan dibagi ku duaan 20 ewang dihijikeun jadi 40. Anu penting nama Aman Amin sing ngawujud naon nepi ka hayang nya. Daripada nyangkolong tingkana waktos Nya. Urang di kawitan wae mending ge nya acarana. Semoga ieu acara teh cing adina keamanan. Amin. Amin. Kumaha? Amin, aman? Aman. Ya, sok. Dimulai. Sebagai ucapan terima kasih untuk Akang Cepot, ya. Saya persembahkan Akang Cepot yang meniup lilin. Wih, aduh meniseur kehormatannya. Kehormatan. Oke. Kalah dewek meniup, Amang Amin ngider gitu. Pukul anak tuyul lah ya Akang. Akang meniup. Siap lah. Siap. Tanaga ada tukang meh bareng. Sing parem atuh Kang. Parem Sing parem atuh. Hayang parem. Nya. Ayo, pokok biasa. Gak bisa nium sih mah. Udah hurung kene, hurung kene. Wah, ieu mah lain lilinan ieu bedegong seuneuna ieu mah. Oh, ya mah kudu dikeun tah. Gitu we. Parem-parem nya kudu ku pemadam kebakaran. Aman bagikeun atuh. Bagikeun. Ada. Ulang tahun. Cocok. Aduh. Cocok tahun cocok. Alhamdulillah. Aya party menita beja-beja. Kala. Aman.
Amin, itu direncanakeun ieu sumping ieu badut. Aduh si My Love teh. Ieu teh acara naon? Ulang tahun. Terima kasih kita kebahagiaan. Naon? Laos ceu. Iya atuh donatna. Heeh. Atuhnya pasnya. Naon ceu? Ngahulang ceu. Nah, rada ngahulang ceu. Kaos mah pasti. Heeh. Ya heula. Asa apa? Naon ceu? Hei! Kamana donat di dinya? Naon. Donat pesanan Pak Ismet kok, jadi simpen di meja. Kemana? Amin. Ai mana teh PI ulang tahun teh? Ulang tahun nama abi mah Desember. Ayo mah simulasi. Main nyangkut wae atuh. Donat tuh Pak Ismet yang 3.000. Kalem, Ece kalem. Ece jangan marah. Nanti Ece cepet tua. Enggak sekolah. Ece, tenang. Pak Ismet moal pundungan. Tapi eta pesenan, Pos. Lamun Pak Ismet pundung nyanyikeun ku Ece. Nyanyi naon? Ismet ulah gitu, Ismet ulah pundungan. Bapak teh dalang aing mah henteu si teh. Tuh, upahan si teh. Alah, aya ulang tahun simulasi aman amin mah Gusti. Cek urang mah teu ulang tahun mah jauh main dahar wae atuh. Aduh. Sarasna konsep musik Margasira ieu lebih ka ngokolakeun instrumen kacapi sarasna mah nya. Tapi aya oge bantosan-bantosan sapertos kendang, biola, keyboard, sareng turing, oge vokal. Tarian daya raga ieu mangrupikeun tarian anu ngagambarkeun kasumangetan sareng kakuatan para nonoman Sunda kanggo ngariksa, ngajaga, ngarumat, ngamumule seni Sunda ditinggal kaluhun urang gitu. Kolaborasi nyaeta tarian tradisional modern oge kontemporer. Kami haleung Kasundan ieu nyaeta kan sapertos judulna oge eta kan haleung Kasundan nyaeta ngahijikeun atanapi ngagabungkeun sababaraha hiji lagu khususnya lagu-lagu Sunda nya tah eta digabungkeun ras oge dikirig oge ku instrumen alat musik tradisional oge aya disisipan oge ku alat musik modern. Terus si genre musikna ieu lebih ka aransemen. Benten di aransemen deui sehingga si lagu-lagu anu kawitna cigawiran kan biasana haleung ngungkul itu kan. Terus dicobian ku Margasira ieu di kangge naon aransemen anu benten gitu.
Kangjeng Rasul. Mulai lagi tradisi tubruk. Tubrukers, yo, ngopi gajah. Sampurasun. Waditra ieu dijieun leuwih basajan batan kacapi parahu. Luhureun jeung handap waditra ieu datar dina bentuk trapesium. Sarta aya liang resonansi di jerona. Waditra ieu cocok disandingkeun jeung suling Sunda. Papaduan dua waditra ieu ngahasilkeun harmonis merdu khas Sunda. Cara mainkeun ieu waditra ku cara dipetik. Disebutkeun aya 3 teknik dina mainkeunana. Nyaeta dijamret, disintretoel, jeung dijengkalan. Waditra ieu dingaranan kacapi siter. Pikeun ngabahas leuwih jero naon ari kacapi siter Sunda, atanapi NJP Etnotik nyebatna 20 string. Tos hadir nyarengan urang Bapak Ismet Ruhimat SSN MSN salah sawios akademisi karawitan Sunda, teras Kang Upiu salah sawios praktisi musik kacapi Sunda, oge Kang Endai salah sawios komposer ti kelompok musik marga Sira. Sampurasun. Rampes Kang. Kang Ismet, aduh, ieu ge Kang Upiu, Kang Endai hatur nuhun tos rumpaheun di NJP Etnotik. Kang Ismet mah parantos sumping di NJP. Harita nuju 2020 ya Kang ya pitolopat. Kang Upiu mah nembe amengan ka dieu nya Kang ya. Kang Endai
asa-asanya. Terus saya jinayaga NJP notik iya. Aduh kumaha sarehat kabarna? Alhamdulillah. Tah Kang Day Kang Upi sate acan ka Kang Day Kang Upi we nya ngobrol. Abi mah narasa ka Kang Ismet. Kang, ieu teh ti iraha Waditra Kaca Visiter aya di Jawa Barat khususna Sunda, tapi orang Sunda. Kumaha sajarahna ieu Kang? Saresna upami dikaitkeun kana kasang tukang kasajarahan kacapi tangtos panginten aya kesaluyuan sareng sajarah kabudayaan urang Sunda. Janten upami nyoko tina konteks kesejarahan tangtos langkung ngalangkungan sababaraha abad pangintennya upami ditinggal misalkan dina sajarah kapungkur di Candi Jago. Candi Jago. Aya relief kacapi anu ngeunaan saresna upami nyebatkeun kacapi tangtos aya namina teh hal-hal anu patula talina sareng kabudayaan-kabudayaan di mana-mana teh ada seperti di Asia Tenggara. Mohon. Kudiapi, kasapi, kudiapa anu kitu aya sami nami-nami anu sajenis lah gitu. Tos tangtos nilai eta lungsur karena kabudayaan Jawa oge lungsur karena kabudayaan Sunda. Ngalangkungan evolusi kulturnya, evolusi budaya anu ngajangelek janten karakteristik dina kabudayaan Sunda saresna gitu. Nah, sajarah ieu ge meureun selain di Candi Jago aya oge sauna teh di Candi Borobudur leres? Aya mohon. Relief tangtosna aya relief kumargi salah sawios instrumentasi anu handy anu tangtos tiasa dijingjing ka itu ka dieu. Utamina kacapi aya di wilayah wewengkon di mana-mana di Eropa anu tos malih mandugikeun ka sateu acan Masehi ge tos aya nya relief gitu tetapi di tadi disanggamkeun di Borobudur, di Candi Jago gitu. Kumargi ari di Sunda mah teu kagungan model artefak. Janten urang teh mung tiasa heula ngabaca kana wilayah-wilayah kultur nu sanes gitu. Ya Kang nya. Janten perimbangan secara etnografina kitu. Janten di Candi Jago kumargi waktu nalika lebet abad ke-18 oge nalika Mataram lebet kana wilayah Sunda dina salami 200 tahun urang kenging kolonisasi estetik gitu nya. Dina hartos sadayana pangawruh estetika Sunda dilebetan ku idealisme ideologi Jawa gitu. Kumargi di Jawa aya anu disebut siteran gitu nya. Aya sami gitu. Di Sunda aya siteran panginten mung di Sunda mah seseueurna siter teh fungsina kanggo fungsi-fungsi orientasi sosial gitu. Upami aya deui nu disebut kapungkur mah kacapi parahu benten deui gitu. Tah. Iya Kang, sekedap ya Kang Upi heula. Kang Upi teh ieu naon alasanna ieu milih profesi sebagai musisi kacapi siter Sunda. Terus naon anu janten kataji gitu tino eta Waditra? Ari abi mah awal panasaran teh waktu lebet ka sekolah kejuruan SMKI SMKN 10 Bandung di mana si kacapi teh jadikeun suatu hal anu trending gitu di SMKN 10 teh ayana pangauban waktu itu mah aya janten icon merenya icon aya namina teh pangauban di mana ningali tukang kacapi teh ieu nya senior teh asa panggagahna gitu tah asa pangapangna lah bisa main kacapi teh gagah asa gagah eta nu kahiji nu kadua piduhiteun tah ya tetep da seniman ge nya kudu realistis butuh hidupnya butuh kojang kosan tuang dan sebagainya jeung deui si kacapi ieu teh kaunikanna teh tidak hanya di branding nanti nyanakeun repertoar anu sifatnya konvensional tapi tradisi nya kawihananya dan sebagainya tah si kacapi ieu teh mangrupi alat instrumen anu fleksibel menurut abi mah fleksibelna kumaha tah salah sahijina tiasa dijadikeun alat pengiringnya akompanyemen teh dina jiwana gitu hingga kawi tembang dan sebagainya tadi hiji deui tiasa dijadikeun tiasa dikolaborasikeun sareng band dan sebagainya gitu tah kacapi teh dijadikeun alat melodis oge tiasa kitu tah dijadikeun alat nanti lebih fleksibel nanti kitu tiasa jadi tah komo di era ayeuna gitu tah di industri ayeuna si kacapi teh di mana terus
tiasa ibaratkan lagu pop tiasa tuh Ya. hayu tiasa tah eta mah tos tiasa gitu ayeuna mah Bade lagu barat, hayu. gitu tah eta fleksibel eta gitu si Kacapi teh jeung di upami ayeuna mah tos jadi sistem tuning nate tos pendekatan nate kan musik barat atau nya ayeuna di urang oge aya teori Raden Mahyar teh gitu. Di mana si Kacapi teh nu asalna pure pentatonis. Ya. Ayeuna mah tos janten nu handapna ya nu haigna kitu nya anu senal. Eta teh masih kena pentatonis, tapi anu tos dililit ku bass, tos dililit dan sebagainya. Tah ieu mah tos janten diatonis gitu ayeuna mah di pasaran ayeuna mah di industri gitu Kang. Karena lebih fleksibelnya si Kacapi teh. Kang Day, Ya, Kang. naon wengi ngaronda? Ronda aduh. Ditunduh gitu, urang ngopi heula nya. Siap. Tubrukers mah kedah ngopi nya, kela aya kopi ti Cepopon. Cepopon. Iyo. Sampurasun. Rampes. Aduh punten. Lain ujug-ujug yo. Kayak atuh aya jahit. Ieu mah ujug-ujug yo. Luas eta teh prima. Aduh. Kunaon? Aduh, meni resepnya alhamdulillah dipendakeun sareng Ndai Marle. Hei. Ndai Marga Sira. Auping, Ipiuna mana? Kajaman UBDB. Abi teh tiap tadi Pak Ismetnya ngadangkeun gitu. Ternyata memang leres. Sakedap Abi tuh kan dihapunten kan Bapak teh mesen kue ka Abi. Diacak-acak ku Mang Aman sareng Mang Amin. Padahal kan situ sauna teh Bapak teh bade masikeun ka seseorang ya. Jadi punten Pak, punten ieu mah diacak-acak. Ieu Pak lebet kanu Kacapi. Kan sauna teh cenah di naon? Di toel. Di jambret sareng di sindret. Sakedap Andai ningal pananganna. Aduh, Abi. Nah, kedah gitu Pak, upami pemain Kacapi teh eta rangoes gitu. Pupuan kedah. Oh, ada gitu mah berarti mau oget ya, saya jadi pemain Kacapinya. Ya. Apa eta kuat rangoes gitunya? Sekuat macan gitu. Siap nih mama, mangga ngaleureun. Mereka ditekan wae atuh ya mah. Mangga udah. Santai. Nah, orang teraskeun ieu Kang Ismet. Kang upami di Jawa Barat kan aya dua jenis kacapi, nya naon anu ngabedakeun kacapi siter sareng kacapi parahu. Kacapi siter sareng kacapi parahu memang aya duanya, di antawis dina bentuk sareng fungsi tangtosna. Nanging panginten utamina anu langkung biasana nyokot kana urusan-urusan mitologi dina antawis kacapi parahu mah kapungkur dina sajarahna aya sajarah pantun. Malih mah kapalih dieuna aya dina lebet kana sejarah-sejarah perkembangan kebudayaan nalika para noblemen teh naon dalem. Abdi lungsur aya Cianjuran sanes kanten sapertos gitu. Anu ngungsikeun memang sejarah anu paling lami nama tina pantun. Umargi pan oge ari di Cianjur mah seuseurna dina mitologi teh si Kacapi teh aya panalungtikan sebatna teh disebatna teh istri. Bentuk Umargi aya nu sebat wawakil atanapi representasi kunaon ngabuktoskeun ayana pinareup siga kitu nya wangkis badan dugikeun ka aya dina mitologi sebatna Kunti bolong pengkerna gitu. Allah eta teh sebatna teh kitu nya. Aya nu upami istilah-istilah kapungkur mah dugikeun ka dalam pancaniti kapungkur nyangamna teh kagungan kacapi disebut kacapi guling putih gitu. Guling putih. Janten eta teh hiji media anu kanggo anjeunna ngamediasi antawis anjeunna sareng hal-hal spiritual. Heuseus janten namanya. Lalu upami kacapi siter. Nah, kacapi siter mah upami di urang mah kapungkur pan sok diangge kana produk-produk sosial. Nalika sateu acan dina pantun ge sok diangge eta ge sami gitu. Mung kapungkur mah dina pantun-pantun eta mah kan abdi ge dugikeun ka ayeuna teh acan aya panalungtikan seseueurna juru pantun kunaon anjeunna kedah gaduh atanapi prasyarat disabilitas anu utamina teu ninggal gitu nya. Kapungkur mah kitu syaratna. Nanging kapalih dienakeun perobihan-perobihan sanes kanten malih aya kacapi duet terus Mang Ujang sareng Mang Adang gitu nya kacapi jenakaan sanes gitu.
lajeng oge diorientasi ku Pak Koko Koswara almarhum janten kacapi Wanda Anyar malih mah kapungkur tahun 70-an pan atos progresi anu tadi nu sebatkeun ku Kang Upi teh bragastun teh geuningan. Lah. Bikin model-model kacapi anu lagu-lagu Beatles, lagu-lagu barat malih mah Pak Koko Koswara nyalira ge saresna ka orientasi pemikiran ke barat-baratana dina dilarapkeun mah kana kacapi salerusna gitu. Eta teh geuning ti tahun 70 teh terus diieukeun. Aduh, sakitu ahengna. Tah ieu kalau Kang Day, Kang. Ari Kang Day naon anu dilakukeun ku Margasira sareng kacapi kitu nya karya musik naon anu dijieun, terus naon anu jadi ciri khas ti Margasira ieu sareng grup nu sanes. Sarasna Margasira ieu teh langkung ka ngagarap naon disebatna teh nya komposisi aransemen. Dinten ngaransemen ulang lagu-lagu anu tos aya sapertos anu tadi kan aya Ciawian, Cigawiran, Belut, sareng Sajabina gitu. Dipirig ku instrumen kacapi sareng aya oge sebagian oge sapertos kendang, biola, suling, sareng Sajabina gitu. Kacapi ieu ngangge nada-nadana saresna nada-nada pentatonik. Ya. Nanging panginten sebagian acan anu terangan gitu pangintennya. Soalnya di kacapi itu kan rata-rata daminatila. Tapi simkuring khususna gitu dina proses Margasira ieu ngalarapkeun nada-nada anu memang jarang diangge. Sana jarang diangge maksudna teu ilahar lah gitu. Misalkan teu nyurup cek baturan teu nyurup asa aneh. Padahal kan eta teh masih kene aya saresna mah. Sapertos ni sareng da mini le nu karitu kan jarang diangge. Tah abdi dicobi dilarapkeun kan nu kacapi. Janten memang kadanguna rada aneh gitu. Ya. Tah sapertos aya oge pamidi istilah musik barat mah eta teh disebutna teh chord gitu nya. Ya. Tapi saresna di Sunda oge aya namina teh gembiang. Dan bini lepat. Gembiang gitu. Janten aya pamidi musik barat mah kan mayor, minor itu kan ya. Aya presna di urang oge saresna geus aya. Cuman nu ngabentenkeunana istilahna unggul saresna mah gitu. Panjembatanan namina panjembutanana da barangna meteta keneh ngeureunnya. Tanu janten ciri khasna teh berarti ngagunakeun nada-nada anu jarang diangge. Aduh, tah ieu nyisipkeun lah gitu. Nya tah. Kang Upiu, ari secara organologi sareng teknik maenkeun ieu nya aya perkembangan naon dina waditra kacapi seueur Sunda? Upami dina organologi anu sapamanak abi gitu nya ieu mah. Sapamanak abi dina organologi teh nu asalna trapesium. Tah ayeuna mah tos janten aya nu letter S. Alah kira-kira kacapi nya nu letter S gitu sih. Temenan eureun dedinya berarti. Hah? Alah, nya. Temenan eureun tuluy we main kacapi beureunya. Gitu bisa. Oh, tapi enak terus mulai secara estetikana berubah. Nya berubah gitu anu S tuluy ayeuna anu ngadaptasi di tentang organologi instrumen di barat dan sebagainya gitu. Nah, mungkin dina permainan mah tak timang koko keneh asal upami telepat mah ninggal di jurnal Fatardi nu kawitna aya anu tadi disebutkeun aya Sintruk-Toel jeung Kalan sareng Belit Kacang. Tah mang koko nambihan 2 naon hungkul di jamret muhun di jamret sareng diranggeum. Nah eta dina permainan mah dina organologi oge Mang Koko teh dina jurnal Fatardi mah nyebatkeun bahwa Mang Koko menambahkan 2 senar. Nambihan deui. Nya nu asalna 18. Da anu kawitna 18 ge 15 heula. Ngan waktu itu teh upami telepat mah abdi maca teh karena aya Wanda Panambi nambihan pilu 18. Nya kita enak ku Mang Koko aya Wanda anyar deui 20 janten kidukeun. Jadi lebih variatif dina kacapi Wanda anyar mah gitu. Perkembangan teknik oge kan teu dugi nepi dinya gitu. Aya oge anu ayeuna mencari kemungkinan anu tiasa dipaenkeun dina kacapi.
dengan seukur eksplorasi dina senarna hungkul. Contoh kumaha Kang? Aya nu perkusifna oge, gitu aya rerencangan abi namina teh Ilham Firmansyah. Anjeunna di mana nya si kacapi mah teu ninggal pakem kacapi teh kieu ari anjeunna mah tos we kacapi mah ditinggalna sebagai media saja gitu. Media eksplorasi dan anjeunna mah lebih mengeksplor gitu hal-hal anu perkusif dina kacapina siga nabeuh awakna gitu ta. Jadi permainan teh tiasa ketak. Nama cepkeuna mah siga freestyle. Nah, gitu, finger style. Nah, finger style. Sitter style. Wah, keren ieu kacapi desa duka gitu. Tah ieu mah Kang Ismet ya, kacindekan naon dina obrolan kacapi ieu? Kacapi di Sunda tanapi sitternya wakilan eta teh hiji hal anu memang ngarepresentasi kultur tangtos kumargi salah sawios anu ngawakilan produk-produk folklorikna aya dina produk kacapi sitter sarasna upami kumargi upami produk-produk tadi nu sanggamkeun produk kacapi parahuma eta benten kumargi aya proses kultur sareng proses hierarkis upami dina kacapi sitter mah nya produk-produk sosial kultura anu memang kumargi gitu teh ya janten anu langkung berkembang di lingkungan sosial nu progresifan kacapi sitter gitu janten eta anu janten representasi dina wilayah Kasundaan mah sarasna eta. Nah, janten apa lain janten uningan nya eta kacapi sitter. Tah upami kacindekan ti Kang Upiu. Upami ti abi mah meureun abi mah lebih ka kesan sareng kesannya kang para milenial kita. Jadi menurut abi untuk para milenial cobalah untuk mencari kemungkinan lain dina si kacapi ieu gitu. Alhamdulillah ibarat kamari teh abi teh tos nuntaskeun tos ngadamel sound digital kacapi. Masana kumaha sound digital? Nah, janten di mah si kacapi teh tiasa ibarat tiasa diangge dina keyboard, piano dan sebagainya kan, tapi peruntukannya eta mah hanya sebagai alternatif lain gitu, alternatif lain sebagai upami aya nabeuh ngadadak alah teka ieu kacana teka ieu meureun kacana teka bantun si kacapina biasa nganggo handphone naon nya abi teh mencoba untuk eta gitu. Berarti memanfaatkan teknologi. Nah, memanfaatkan teknologi. Keren, ieu luar biasa. Tah ieu kalau Kang Day, Kang upami nuju amengan ka NJP Etnotik mah sebagai seorang musisi seniman, wah ieu kedah mintonkeun karya musik. Upami karya musik naon ya nu bade dipintonkeun ku marga Sira ayeuna? Eta teh bade mintonkeun sami sinya aransemen. Aransemen tina Kilindingan. Judulna aya Palimanan. Palimanan anu kawitna dipirig ku gamelan nya Kilindingan itu salendro. Ku marga Sira dicobi dikemas bagian musik anu benten gitu. Genre musik anu benten bodina genrena bodina style gaya berdak mainna gitu kan. Aya sabaraha anu memang aransemennya digubah gitu. Introna, interlude sareng pirigan-pirigana. Ah eta ieu penasaran pasti. Tapi sateuacan nya sateuacan Kang Day sareng marga Sira mintonkeun karyana sakali hatur nuhun kanggo Kang Ismet, Kang Upiu, nya kanggo Duri Coklat. Ada ya ulah hilap tonton terus NJP Etnotik tiap dinten Rebo tabuh 8 wengi di YouTube channelna Napak Jagat Pasundan Official. Ulah hilap di subscribe, di like, di komen, di share. Terus upami nuju tayang live atanapi nuju langsung dinten Rebo tabuh 8 wengi kade tah aya fitur live chat atuh naonnya bahasa Indonesiana nya live chat eta lah tuh loba bahasa deungeun teh kitu komen di kolom komen aya live chat tah ngaliung sareng Dulur Coklat nu sanes tiasa ngobrol di darinya bari nonton ya terus oge aya kanyaah kadeudeuh ti coklat kita tapi ti NJP Etnotik kanggo Dulur Coklat tah oge ulah hilap Instagramna di follow Napak Jagat Pasundan kanggo informasi terus kanggo edukasi wawasan Kasundaan. Tah sakali hatur nuhun nya kanggo Dulur Coklat we ayeuna mah urang sasarengan nyakseni pintonan ti marga Sira.
suka teuing dibeli ku pati kai-kai jengjing jika gunung campedak aduh campedak di taluaran campedak di taluaran kasahan abdi mun mendak katunggaraan mun mendak katunggaraan Katunggaraan mun mendak katunggaraan
jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat. Saat santai larut dalam alam permai, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat.